mutlaq kok. Jadi berarti geus ngagunakeun kuda ku hari mah ngagunakeun tank namanta ku hari hebat. Kudu pahebat-hebat. Urang teh latihan nyupir tank baja. Lantaran urang mah teu asup kana kelompok tentara, lain militer, urang mah ku hari latihan naik Avanza bae. Maksudna jang naon jang supaya mengejar ngariung supaya cepet. Eta bae geus ulah hese-hese nya ngalarikeun supaya cepat kumaha dan lain sebagainya. Sebab nyupir ge aya nu teu nyaho lebah. Urang puyeng jadi teu bisa hees disupiran ku jelema nu teu nyaho lebah mah. Kira-kira di tol lalaunan bae jalan kenceng bagus, teu daya kenceng giliran bae jalan lego kenceng bae. Eta kan teu beres eta kos kitu eta. Ye kudu latihan tetep. Ikul hadis utawi kilai ke kupiki hadis siji wujubu zakatil fitri sayyid utai kang aliku wajib zakat fitrah ing atase gusine ala abid ing atase pirang-pirang abid sayyid mutlaqan nale mutlaq sawaun kanul kunyati amlit tajarut iku pada uten ta'ana ya abid ku kena ingu-inguan aul amlit tijarati atau kena tijarah. Dua wujub zakat bi qimatil abid utai kang kaping done iku wajib zakat ing dalem regane pirang abid idza kanu tatkala ana ya abid li tijarati ku kena tijarah asubna ke barang dagangan li anna zakat tijarati kena zatuhuna zakat tijarah wajibatun iku kang wajib bil ijma'i kalawan sepakat wala ibratalan ora narekanan iku maujud bi khilafi zahiriyati bil khair kalawan perbeda sifat kang zahir dalam jaran. Ongkos tanah mah teu kudu dizakatan mah urang boga tanah 5 hektar dijual sedengkeun sameterna ieu adalah 1 juta kali 5 hektar cepet sabaraha aya cepet ngahayalna beh cepet urang 5 boga 5 hektar 1 hektar 5 hektar kemudian ayeuna sameterna 1 juta jadi jumlahna sabaraha tuh hese aing ngobrol jeung nu susah mah angel. Sebab boro-boro miliaran boga duit 100 juta ge jan pernah nyaho ngaran teh nyaho rupa 10 juta ge jan pernah mun boga urang duit 10 juta geus ngageter-geter asa busugih jasa eta kaistimewaan santri mah boga di 10 juta wow geus asa di awang-awang hirup batur mah boga duit 1 miliar teh asa etik tapi santri beuh tah 10 juta gede teh 1 juta santri boga duit 1 juta beuh ngarokona ge geus manyun-manyun nya Haji barahan di santri mah boga duit 1 juta tah jang sia pan jadi dibikeun aing ke ngalamun deui santri masyaallah hese boga lomba ngakurkeun kasenangan jeung santri hese sebab santri mah duka ge masih seuri keneh bae maksudna sendal pegat seuri nya mah sendal aing pegat budak hahaha ye tuh pan sendal pegat balain seuri batur mah boga sendal kulit beli deh masih manyun keneh bae santri sendal jepit pegat seseurian kunaon emang sia seseurian awas ya ka masjid aing ti heula kaluar santri tapi tetep ka surga bae Masya Allah hese lah pokoknya kesenangan santri mah mantak pohara jasa batu nyana mah lapar karak ngahurungkeun seuneu lapar masak ngahurungkeun seuneu encan boga naon nu deuk dipasak encan boga santri mah geus ngahurungkeun seuneu masak karak nyana ngaloyog ka warung aya naon di warung nanyakeun ieu eueuh itu aya kerupuk da jeung kerupuk kahutang deh kerupukna ge woi tapi masyaallah kesangan daharna ge pohara jasa tas dahar kesang bareotan ngarokok ka majelis lantaran di majelis mah aya kipas make kipas waduh atuh eleh bupati mah kunyana mah kecil bupati mah dahar di restoran merengut keneh bae masyaallah santri pohara aja ditanya ke deung sia tas dahar hareudang jason nikmat jasa jeung naon kurupuk aing mah masyaallah emang sia boga beas babaturan lain beas da nang nyuk di babaturan masih kena senang keneh bae ya Allah ya Rabbi eta teh kasenangan kos itu hese jasa moal manggih be pokon
nikmat komo tambah mantas balik biasa kene duit aya kene tambah atung geus raja eleh raja itulah santri ya karim geus boga baal manggih bae kasenangan hirup jadi santri eueuh kapusing jadi santri mah geus babaturan geus kawin deui nyana encan kawin emang pusing henteu nyana sia umur geus sabaraha aing umur 35 batur sia geus karawin duta mah geus aya tulisanana atuh geus diatur ku Allah. Nya mah geus pokona mah di pondok na keneh geus jadi wali. Datang maka kabar ngalamun tetep. Batur aing geus kawin ka aya incan. Tapi di zahir mah tegar bae nya zahir mah tegar bae. Sanajan batin mah menangis. Senang we santri ya Allah. Moal manggih pokona ku santri mah moal bae kajen ku kumaha. Indah na eta santri ngariung bro dibere segala jeruknya nol ribut perebut jangan masa kumaha kos di LP bro kos di penjara gitu padahal mah jangan mah teu hayang nanaon ngan resep doang resep jeung lapar eta doang tapi indah we eta santri masyaallah karim ai di tumah di mana di Bandung lamun anu maot kan di lawang ieu tah di lawang dibabagi ka dieu keluar santri asup deui nya ka dieu asup deui terus dibagi deui 3 kali ka dieu tinggal nu ngabagi asana ieu deui santri fokus kitu balik deui ka dieu asup deui balik deui Masya Allah, kayak datang ke pondok saya menang sabaraha. Aduh, aing mah hiji, aing mah 3 sakieu balik ya kan. Tapi tetep ka sorga bae. Tamangan seni doang seni. Ya Allah, ya Rabbi geus indah pokona moal aya keindahan cara jadi santri moal aya. Mantap. Lamun kiai haji berubah keur waktu masantrenna mah kos kitu tah hirup leutik barang kuari jadi kiai ngagede. Eueuh sinara. Wasir kudu ulah robah deuleu ge kiai-kiai anu laluhur kabeh ge teu rarobah nyantri terus bae nyantri eta nu haju robah ta eta dicabut keberkahanan ku Gusti Allah ulah robah baheula nyana beuki jengkol istiqomahkeun jengkol masyaallah bareng kuari jadi gol karobah nyana geus embung jeung teri geus embung jeung tembang padahal mah nu ngangkatnya jadi kiai teh eta atuh eta istiqomahan masyaallah jadi geus sanajan geus jeung daging deun naon tembang mah ayakeun bae cikal bakal dua wujub zakat utai kagaping deui ku wajib zakat bikimatil abid ing dalem rega pirang-pirang hamba zakat nu litijarat kala ana ya abid iku litijarah kena dagangan liana zakat tijarati kala satuhuna zakat tijarah wajibatun niku kang wajibil wala ibrata bi khilaf zabil khair utai kang gamtelu ada wujub zakat iku ora wajib zakat pil abid berang-berang hamba zakat likunya tatkala ana ya iku pirang-pirang ingwan mereka upatna ada wujub zakat bil khair mutlaqan tekang pemate ko ora wajib zakat dan zakat dalam jaran mutlaqan mutaqabi dan kalawan kaul ada wujub zakat galal jumhur ngucap sapa jumhur wa fasala Abu Hanifah ta'ala nafsil merinci sapa Imam Abu Hanifah baqala maka ngucap Abu Hanifah ing labat tajibu zakat bil khair wajib apa zakat dalam jaran zakat tatkala ana ya khair zukuran iku pirang lanang wa inasan saimatan lan pirang wadon kang saima wali sahibi al khair wali sahibi al khair lan ikut teu kadoe kang andoena khair utawi milih-milih insya lamun kersa ya sahib atau kang ngawekeun ya sahib an kulli parasin saking saban-saban jaran dinar ing sadinar wa insyaallah lamun kersa ya sahib qawam hangarga maka ngarga-rega ya sahib ha ing khair atau lan ngawekeun ya sahib rubal usi ing 1/4 walan yusabab lan yusabiku maujud biha ing dalam khair wa madzukurana pente pirang-pirang jaran kang lanang al khulusu pirang-pirang kang murni pada zakata maka zakat iku wajib bidzalika maka zukurul khulus wa tajibulan wajib zakat bil inasin dalam pirang wadon al khalisati sakang mulus an bahzi ibn hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ma'ahu tawi kilaiki kuswiji babale teteping dalam mertelakeun maf'ul ma'ah
wa utawi maf'ul ma'ah al ismul mansubu iku isim kang den nasobaken alladzi yuzkaru kang den tutur ya ladzi libayani man fa'ala ma'ahul fa'alu karna mertelakeun wong kang den pigawe minhu saking manna papagawean an fa'ila ma'ahul fa'alu nahu gaulika yaiku saumpamane ucapan siraja al amiru wal jaisha tegasa paraja serta bala tentarane wastawal ma'u wal khashabata lan wis papak apa banyu serta kayune kos kitu mah tau pagawean budak nu kakarak asup ka podok jang maca ulah salah besi dibaca ja'al amiru wal jaisi besi ja'al amiru wal jaisu besi wastawal ma'u wal khashabatu nah eta dipagahan ku Imam Son Haji ulah salah maca jadilah jurumiyah TK atau makos itu nah ieu lain isyarah al maf'ulu ma'ahu huwa alladzi tuf'alul asya'u kulluha tai maf'ul ma'ahu aya maf'ul ma'iku kang den pigawe apa pirang-pirang perkara kulluha sakabehe asya' ma'ahu sumertane lazi wa bihudurihi lan kalawan hadire lazi wa huwa Allah lan utaya lazi ku Allah al-ghaimu ala kulli nafsin bima kasabat kang jumeneng ing atase saban-saban awak-awakan kalawan barang kang usaha ya kullu nafsi ar-raqibu kang nginyen makul li syai'in sumertane saban-saban perkara wal hadiru makul li syai'in lan kang hadir sumertane saban-saban perkara wa huwa ma'akum aina ma kuntum lan utawi alladzi ikut tetep sumertana sira kabeh ing dalem panggonan tinemu sira kabeh wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak fal ma'iyatu inda ahlil farqi al ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamat wa inda ahlil jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jam'i ku zat lan sakehe sifat lianna sifata la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwa allazi tuf'alul asya kulluha ma'ahu maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah
kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kuku mahage bahasa surah lafzi mah kajen kumahage kitu bae tapi kan nu hesege urang tea ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hesege kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa. Lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita. Di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas, jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Orang kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lalakon. Kunaon ieu? Lamun ditegur ku Allah, ieu jangan batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah. Satungtung teu boga rasa kitu bae. Kanyahoan. Tapi lamun geus boga rasa mah lain. Salat nu boga rasa didelekeun jeung nu kakarak surah didelekeun doang lain. Salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain. Salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajar jalma encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae. Hese bae kajen kuku maget tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh. Aya deui jelema nyaritakeun tentang baso. Baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik. Utek teh saeutik make daging beurit. Kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging beurit tangkap kaluar deui dagang baso deui. Kasus besar deui basa eta di Jakarta. Wah, baso anu luar biasa tangkap kaluar dagang deui. Garut. Oh, pernah luar biasa di Garut atuh tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon ngaranna ngabesan. Tah, begitu diselidik make daging beurit Tangerang, iraha kara. Oh, besar-besaran pon harita pohara jasa make daging beurit. Eta teh cenah ngeunah daging beuritna. Ente beusi teu percaya, coba goreng daging beurit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kieu kunaon kos kitu mah nyoba doang ngeunah pan teu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa ku urang ngeunah, tapi nu henteu bae. Ingeunah somai. Oh carita ribut lah tanyana. Woi jajak aing mah ngeunahan somai. Tukeran baso. Ji ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan.
kacang nu meunana nu ngeunah so cek lagi gilahan sobat ngeunahan baso cek aing mah kajian kuku bahage kumaha lamun geus eta baso aduh dagingna geus seungit teh baso teu meunang urang teh bergelut teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda minyak seungit we minyak seungit cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu nu mantak beda-beda teu meunang bertengkar rasa baik ceuli maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun cak aing mah jagelisan itu ji itu mah hideung hideungnya kereta api emang kunaon atuh hideung nama kereta api tapi banyak yang nunggu waduh masyaallah berarti hideung kong ya kajian kumaha ge tah eta rasa ngaranna rasa mata rasa ceuli rasa irung rasa lidah rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkeun sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda eta keur carita hisi kuari kembali ke maknawi aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah teu meunang bertengkar nyana cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah atuh ngeunahan ru'yat Allah perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa baik rasa zahir hisi maupun rasa batin secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa endek ngajelaskeun bae endek ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nu mantak di SMS teh atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese ungkapan hati nu mantak dideuleuh be ungkapan hati mah zahir eta zahir teh ungkapan hati urang datang ka hiji pondok pesantren pondokna teh aya 2 tingkat aya bendera konengan ungkapan hatina terwujud di dinya urang neuleuh kiai kemudian boga mobil Fortuner kemudian pakai pakaian aku ungkapan hati teh eta diwujudkeun di baju diwujudkeun di kendaraan lamun lain ungkapan hati jam moal bisa urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati kos kitu kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati nah ieu jelema ngaji ka dieu ikan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji aya anu bener-bener dek ngaji aya anu hayang nyaho doang aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan aya anu pelampiasan macam-macam nah anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji lamun lain ungkapan hati teu bisa kabeh ge ieu teh